kebaikan, menyeru amal ma'ruf, mencegah kemungkaran, tegakkan keadilan dalam sendi kehidupan. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ikhwatu iman rahimakumullah, nyukcruk parung meulah bantar, birit leuwih pepentasan, mentaskeun rasa anu gubra kana basa. Basa rasa anu wiwitan, puji nu janten ciri mukmin sajati, salawasna diwiritkeun ka Zat Ilahi Rabbi nu Maha Suci. Puja nu jadi panghias rasa pamager jiwa, lir ibarat ligarna kembang campaka dina pada sengitur berwibawa, disanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Dipiri kedua kalimah syahadat direjanji sumpah, hamalan calinci luncat mulang udara tina tali gadang, muarek cidra subaya, muarek sila bengkok sinembah, seja nyukcruk nuturkeun galuh Rasul sarta nincak aturan Allah Azza wa Jalla. Ikhwati iman, ahli pangawasan, Bapak miwah Ibu anu sami-sami rawuh, kadang wargi anu sami-sami hadir. Kumaha Ibu Bapak sarehat sadayana? Urang alhamdulillah nya sehat, bisa ngaji, coba loba duit, nikmat bisa hirup. Daripada gering kedul ngaji teu boga duit, ripuh hirup teh. Mudah-mudahan jamaah wargi luyu sadayana salawas dipaparin kesehatan ka Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Tos katampi makalahna teu acan Ibu. Dari ibu-ibu palalin ternya. Takadah ku makalah we. Sok sanos kusim kuring makalahna parantos dikintun kanggo candakeun ka bumi sewang-sewangan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Urang cobi ngaderes 2 ayat anu kaunggal dina surat Al-A'la ayat 16 dugi ka 17. Dina ayat Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sedengkeun aranjeun jalma-jalma anu kafir leuwih mentingkeun kahirupan dunia, padahal kahirupan akhirat eta leuwih hade sarta leuwih langgeng. Ikhwatu iman rahimakumullah, jalma di saat migawe amal itu dipangaruhi ku sabab pola pikirna. Lamun jalma pola pikirna kaduniawian, maka pinasti amalna teh di dunia teras-terasa. Tikawit gugah kulem dugi ka kulem deui teh nu kapikir dunia jeung dunia. Sedangkan urang parantos mafhum nu namina dunia teh tina 2 kecap. Hiji aya nu ngartoskeun dunia teh tina kecap dana nu hartosna deukeut. Ku alatan nu disebut kahirupan dunia itu serba deukeut jeung serba singkat. Bade kanikmatan kabagjaan pon kitu deui bade kasedihan tur cocoba hirup. Ibu weh upami nuju seneng, nuju gumbira, da moal salawasna gumbira. Bakal terus we muter kaayaan teh. Moal lami ngadeheus kagumbiraan teh. Bakal silih berganti sumpingna kasedih sabada gumbira. Pon kitu deui nalika urang diuji ku Allah, ku kasedih tong hariwang. Salila di dunia mah kasedih eta moal lana dina diri urang baris panggih jeung kagumbiraan. Mata Ibu, nu dipikah hariwang ku urang ayeuna, nu sehat mah sieun gering. Justru lamun nu gering bunga, rek panggih jeung cageung.
Maka kual ieu duana nage kedah jadi bahan pisurgaeun kanggo urang. Nah, da dunia mah lamun samata-mata dunia deukeut singkat jeung kacida pisan gancang. Maka urang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diburukan hirup teh ulah boga pola pikir dunia. Tapi kudu leuwih naon pikiran teh kudu mentas ka akhirat. Enton saduniawieun. Da dunia mah singkat atuh watim. Bahkan dina Al-Qur'an disebat nage mata ul gurur, kasenangan anu nipu. Maka engke makna kasenangan anu nipu teh aya tina ti rupa. Nu kahiji nu disebut kasenangan dunia mah aya dina unsur maliyah, dina urusan harta banda. Ibu sareng bapak lamun seueur artos seneng. Wajah teh jol baleng ras. Wajah ibu jol glowing. Bareng bersih. Lamun keur seueur artos. Tapi lamun teu boga duit, rarudet. Pakusut beungeut. Boga pangaruh luar biasa anu disebut maliyah. Nah, da dunia itu ngancing yakin iwati iman rahimakumullah, urusan maliyah tina kalimat dage malun, ari malun teh condong. Hartosna nu namina harta banda mah moalami ngadeheus tina diri urang. Kitu we sifatna teh bakal muter, lebet keluar, lebet keluar, itulah harta nu disebut maliyah. Matak ibu-ibu lamun carogena gajihan, memeh katarima duit, jual nyatet pengeluaran. Terus Bu? Nya. Sabab can ge katarima duit geus mikir rek balanja naon. Itulah nu disebut harta. Begitu dah kade harta maliyah teh ieu kaasup kana mata'ud dunia, kasenangan dunia. Urang ulah katipu. Kumaha katipuna? Dunia mangrupikeun sifatna tadi maliyah nyababkeun urang ngabalieurekeun tina perhatian ka akhirat. Ku dunia kabengbat ibadah, ku harta kabengbat ngaji. Mending pibadieun mending ngaos Bu. Sok eta bakal dilematis teh. Mending piduiteun mending milari jalan akhirat. Hampir-hampir jalma leuwih condong kana hayatud dunia, urusan patali sareng maliyah. Maka engke dina urusan harta banda urang kedah tiasa mahamkeun kalayan leres. Lain puncakna rizki dinu harta. Ari urang sakapeung memahami urusan rizki teh ukuranna harta wae. Dugi ka aduh wargi urang mah cenah meuni jembar rizkina, cirina jembar hartana. Meuni piwatireun dulur urang mah naon hirupna watir, naon duitna saeutik. Berarti ngukurkeun rizki teh dina urusan harta. Leres rizki teh di antarana harta, tapi puncakna rizki mah sanes harta. Sakumaha disaurkeun ku Imam Asy-Sya'rawi bahwa tahapan rizki ti Allah teh aya 3. Hiji, adana rizki nu panghandapna. Naon cenah rizki nu panghandapna? Malun nya eta harta banda. Tuh ibu bapak, jadi harta mah eta rizki nu panghandapna. Matak ibu entong sok ngabundang banding sareng bapak harta urang jeung harta batu. Tatangga geus gonta-ganti mobilna. Kuriak wae. Sakapeung sok ngabandingkeun iraha batur siga urang. Tah kitu dina kahirupan mah Bapak Ibu. Jadi urang salah dina memahami urusan rizki, disangki teh rizki nu pangrongkahna, pangluhurna jeung pangsaena teh harta. Padahal harta mah panghandapna. Engke saluhureun harta aya rizki nu langkung rongkah. Naon? As-sihatu. Nya eta kesehatan. Ibu sehat mah moal tiasa dinilaikeun ku harta. Aya nu teu damang kanker. Kadah di kemo. Dugi ka anjeunna sabaraha kali di kemo. Teu gaduh BPJS. Ibu da kedah kaluar artos teh dugi ka ratusan juta. Dugi ka anjeunna ngaluarkeun artos 350 juta, terjadi pasoalan asal hiji hayang cager. Jeung nu loba duit geuningan paham rizki teh aya nu leuwih hebat tibatan artos nyaeta kasehatan. Maka ibu sareng bapak kedah regreg dina kahirupan sarehat keneh. Komo ibu-ibu orang wargi luyu regreg simkuring mah lalintu. Ah regreg sarenjang gaduh jamaah teh lalintu Ustaz. Berhasil ngabina umat.
Tiasa keneh barang tuang teh teu dipantra. Ya, tadi teh kedah disyukuri ku. Sararehat ngaos tiasa ka masjid lular wawi itu kanikmatan anu memang tetiasa dinilaikeun ieu ibu. Coba gerak upami seueur artos barejeng teu damangan. Da memang kita bakal saeb di anu lalandong. Seueur dianggo silaturahmi ka dokter kena. Atau upami kusim kuring ditaros ibu, mending keneh sehat teu gaduh artos, mending keneh seueur artos tapi teu damang. Bingung ngajawab teh. Raeng punya pasti hoyong sehat bari seueur artos. Sarere ge hayang gitu teh. Ngan ari takaran ti Allah matos aya mikdar jeung takarana. Nah, jadi kadenya maksudna kieu lamun dibundang banding mending sehat teu gaduh artos, mending seueur artos teu damang. Lamun teu aya pilihan kudu kitu, sim kuring mah mending keneh milih sehat wios teu gaduh artos. Nah, da artos mah tiasa dipilarian. Para sebab ayana daripada seueur artos bari teu sehat. Nu puguh mah artos teh seep di anu lalandong. Mata lamun dibundang banding keukeuh we sehat mah saluhureun nu disebut harta benda. Tah saur Imam Asy'arawi engke aya rizki nu pangluhurna disebut mah a'lar rizki. Jadi pangluhurna ya. Jadi langkung ti sehat, langkung ti harta rizki ti Allah. Naon saur Imam Asy'arawi? Al-afiyatu kasalametan dina hirup nuku Allah dipasihkeun ka urang. Ibu bapak, urang loba duit, urang sehat, ari cilaka mah hirup dunia akhirat sangsara balangsa. Aset di mana-mana, awak jag-jag, tapi jadi ahli neraka, riweuh di akhirat. Nah, da teu dipasihan apiat ku Allah. Siga Qarun, itu teu apiat hirupna. Siga Abu Jahal itu teu afiat hirupna. Walaupun sehat, walaupun awakna jag-jag oge loba harta aset bandana. Tapi cilaka hirup. Maka orang kedah syukur ka Allah ku alatan di dunia masih dipasihan kaapiatan, kagero keneh ku adan, kagero keneh ku pangajian, kagero keneh ku riungan-riungan pi akhirateun. Bagja ibu ieu teh samata-mata mangrupikeun anugerah ti Allah nu luar biasa. Da ibu sareng bapak panginten upami dicuk-cuk puluhan tahun kapengker teu gaduh rencana meureun hoyong ngaos jihad ayeuna dugi ka jam sakieu. Tapi nah seolah-olah skenario hirup urang teh ku Allah diarahkeun kudu jadi jalmi nu getol ngaos. Kudu jeung lebet kana saperjuangan jadi anggota Persis. Jadi anggota Persisri. Jadi taskil. Nah, da baheula mah teu gaduh rencana berarti samata-mata ieu teh kasalametan ti Allah Subhanahu wa taala. Nu mawi kitu alhamdulillah lamun urang kagero keneh ku adan, kagero keneh ku pangaosan, ieu teh hal nu paling penting jeung berharga dina kahirupan. Margi Rasulullah ngawulangkeun doa, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Nabi mah nyuhunkeun teh nu penting. Nabi mah nyuhunkeun teh anu leres-leres berharga. Naon? Kasalametan hirup di dunia, rawuh di akhirat. Numawi kadenya kanikmatan dunia urusan harta, ibu bapak tong tararik teuing. Nah, da eta mah sementara. Nu kadua, nu disebut dunia mah patali sareng istri. Kadenya bapak-bapak, fitnah nu paling ageng tina kitab Sahih Bukhari kanggo bapak-bapak atawa napi pamagat finnisa dina urusan istri. Nah, ada jelas keteranganana. Nabi Adam wae harita di surga, digoda ku iblis mah kuat, tapi iblis ngagoda Siti Hawa, Siti Hawa malah jadi ngagoda Nabi Adam. Nabi Adam nu eleh kagoda ku Siti Hawa. Mata kelamun bapak-bapak eleh pangaruhna ku ibu-ibu, ku istrina, berarti asli turunan Nabi Adam. Nah, ada pengaruhna aja. Ibu mah salirana siga nu leuleus liat, cariosna nadana lemah lembut. Bapak mah tanagana bedas, awakna tegas, wah alus sagala. Tapi angger, ibu mah kumaha ge ageng pangaruhna ka si bapak. Mata fitnah dina kahirupan dunia ieu mangrupikeun sabada harta aya dina wanita. Kade sakapeung jalma cilaka ku urusan awewe. Cik nah jalmi seueur korupsi. Sabab pamajikanana loba jadi penasehat pribadi.
Atuh Pak mumpung jadi pejabat, atuh Pak mumpung aya kahormatan, atuh Pak mumpung aya kesempatan, kade lalawora istri teh ageun pangaruhna. Pon kitu deui sawangsulna. Bapak tiasa langkung soleh, ku alatan bapak sering diemutan ku ibu. Sok atuh Pak gerak tahajud. Oh, sok ibu ngagugahkeun si bapak supados tahajud. Kade boa-boa ibu nage kareblog geus. Bu, gampang ngagugahkeun si bapak supaya gugah janari. Komo ayeuna jam 4 adan subuh teh lalawona. Jadi abi alhamdulillah usah gugah teh janari jam 4 langkung saparapat kaborangan atuh. Jam 4 ayeuna mah adan subuh. Bu, ngagugahkeun si bapak supados gugah janari gampang. Tong ditajong, tong diciwit. Nih nyuci kopi we, Bu. Kan cukup sok seungit pami ditinyu. Angsekeun kana pangambungna. Insyaallah geura. Gugah. Nah, lamun teh gugah kumahakeun eta kopi? Tong dibanjurkeun atuh. Da usah jang teu ngajarkeun kitu. Ibu gugahkeun bapak teh sina ka masjid janari. Subuh nya. Sim kuring mah sering di lapangan ngecek gitu, ngecek di lapangan. PJ anu sok hoyong terang we ngahaja. Salat subuh teh ka dieu sik ningali pemudana gitu sim kuring mah teu sepuh. Pemudana. Da ibu salat subuhnya sepuh wungkul. Aki-aki wungkul. Matak Allahu Akbar oh deui Allahu Akbar oh deui. Matak dia mah masukan atau kritik teh sim kuring kadenya, kade bisa. Ibu bakal agen pengaruh kasih bapak kumaha kasolehana karena ibu tuh jadi penasehat anu didangukeun dina kahirupan. Si bapak getol ke masjid sering emutan ku ibu atuh. Komo pos jadi mubalik mah atuh aduh terus jadi mubalik tara ka masjid. Sosok naik mimbar tara nyontoan ka masjid agen pengaruhna teh di masyarakat. Maka ieu penting kanggo urang ibu leres sesuai hadis pami istrina solehah saur Rasulullah seorang laki-laki sudah mendapatkan setengah bagian tina agama. Nah, tinggal takwa ka Allah, saleh ka Allah setengah na deui dina kahirupan. Tah kadenya fitnah nu kadua, Bapak Ibu sadaya, kasenangan dunia teh aya dina urusan wanita. Insyaallah lah ibu-ibu dina mah katawisna sarolehah. Salon ahli surga. Di antara tahun ahli surga teh sok tumarima kana resiko salaki. Mata kamu dirisikoan saayana rarudet moal orang dia. Entongnya siap Bu, tong rudet di resikoan ku salaki sakumaha jumlahna. Cekap sadinten mung 15.000. Can gebereh ceramah. Oh kok insyaallah saleh. Bu, ari resiko mah tong diukur ku jumlah. Ku jumlah, tapi ku pengorbanan, ku ikhtiar jeung usaha salaki. 15.000, tong ditinggal 15.000. Kesang leutik, kesang badak, kesang mejeuna salaki deui. Gituan. Pami ditampi teh jazakumullah khairan katsiran. Antong ieu mah red kana duit, red kana beungeutna. Sakieu resiko teh. Cuma bare gitu. Ngomong emut sanjang lah kana hadisna. Ibu-ibu masa soleha-solehan ge pinarakaeun dina hadisna gitu. Bu, awas. Bade ditiung buni nutup aurat di jilbab baru nih getol ngaji nepi ka aya grupna bringka atuh. Bringka ditu, bringka dia ngaji. Komo Ustad Ucu sim kuring ningali jadwal pangaosan di Pamengpeuk, di Banjaran kalebet ka solehan. Eta ibu-ibu abring-abringan. Jeung ibu-ibu mah di lucu ngaos teh naon. Dress code teh aya wae. Mata krudeten kasih bapak meuli tiung deui nu anyar meuli tiung deui. Pada istri kitu na teh tah. Baju hayang nu anyar modelna teh. Eta ibu-ibu mararo derek ngaji wae. Bu, najan ibu rajin naos, balaruni nutup aurat, sodakohna rajin. Angger tina hadis mah kaancam badaku neraka. Di mana keterangan anak Bukhari? Nabi ditinggalikeun ka seseueureuran pengeusi neraka teh nyaeta kaum istri dina hadis. Pan sahabat tumaros ayakpurna billah eta teh ibu-ibu anu kalalupur ka Allah sanes nu iman ibu-ibu ahli neraka. Batang kayaknya dina hadis aya pangeusi neraka teh dua sebutan. Aya disebut ahli, nu kadua aya disebut ashab. Upami pangeusi neraka disebut ashab khalidina fiha eta mah hungkul jeung jalma kafir ashabun narna. Upami ahli neraka eta bisa mukmin kasub di dinya. Nah, da ari ahli mah boga potensi menang jahitan.
Mata tina hadisna uritun naro faida aksaru ahliha. Nah hadisna ge lain ashabuha. Tapi pangeusina neraka kusebut ahli teh an-nisa'u kaum istri. Lain kupur ka Allah, tapi yakpurnal asyira kupur kana kasayan carogena. Jadi caroge teh ditingali salaku pamimpina. Tapi ningali teh duniana. Puntennya imah di Bandung sana si Arjasari. Di Bandung ieu. Loba nu nuntut cerai ku alatan naon urusan ekonomi. Bu engke lamun ibu-ibu minta cerai ka salaki ku alatan salaki kurangan nafkahan, ibu-ibu siga kitu moal ngambe seungit surga ku alatan seungit surga teh ka ambe tina jarak nu paling jauh awewe kitu teh ahli neraka. Ya. Mata imah ibu-ibu di Bandung kasus perceraian teh banyak karena urusan ekonomi. Karena bab pulus, karena bab artos. Insya Allah orang dia mah tararudat kudu itara. Insya Allah bakal tumarima kata wisna ge sarolehah di dia. Insya Allahnya. Mata entong jadi potensi kubur kena. Nah perempuan teh fitnah anu paling besar dina kahirupan. Numawi gitu Bu, doakeun caroge teh. Ku doa-doa anu sae. Nah, da urusan rezeki tadi tos dijelaskeun, lain urusan harta wungkul, tapi tahapana itu luar biasa. Nu katilu, nu disebut dunia teh naon? Dunia teh al-jahun. Naon al-jah teh? Nyaeta jabatan. Tilu we dunia mah, harta, wanita, tahta tilu. Jalmi tos seseg hartana kapangaruhan ku istri ku wanita. Tos kono sifat istrina bakal ngudag-ngudag tahta jeung jabatan. Itulah kehidupan dunia. Nah kanggo jalmi nu iman jeung jalmi kufur beda pola pikirna. Ari jalmi nu iman mah ngajadikeun tilu rupa kaduniaan tadi teh sebagai mazra'atul akhirah. Sebagai peluang bercocok tanam mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Lamun jalmi kafir tu sirunal hayata dunia. Dina bahasa Quran mah leuwih mentingkeun nu tilu tadi tibatan kahirupan akhirat. Mata engke tina kalimat tu siruna aya tilu kecap anu berkembang. Hiji aya anu disebut asar. Nu kadua aya anu disebut isar. Nu katilu aya anu disebut asarotan. Aya tilu. Oh ya Ibu, aya asar, aya isar, aya asaroh. Naon cenah Ustad asar? Asar mah husulu ma tudhiluhu fi hadirihi. Hiji hasil nu asup ku sabab hadirna hiji pagawean. Maksudna akibat tina hiji pagawean. Hasil tina hiji pagawean disebutna asar. Mata engke tina surat Yasin ayat 12 disebutkeun nu dicatat amaliahna ku Allah teh sanes amalna wungkul tetapi asarohum tapak lacak hirup urang ku sabab urang tos migawe amal. Ibu jadi ahli pangaosan engke teh dituturkeun ku putra-putri ibu asar ibu sae. Bapak sodakoh diteraskan ku putra putri bapak naon jadi ahli sedekah bapak teh gaduh asar tersebut. Jadi asar mah tapak lacak dina kahirupan. Nu kadua aya disebut isar. Ari isar teh aya dua kemungkinan. Hiji isar pil ibadah. Isar teh ngaheulakeun batur tibatan dirinya lira. Lamun ngaheulakeun batur tibatan dirinya lira tina ibadah eta teh awon pisan. Urang contohan. Bapak Jumatan. Tabu sabaraha ayeuna Jumatan? Setengah 12 langkung 7 menit. Matak lamun Jumatan tong dipahami kudu adzan teh jam 12 wae. Matak aya khotib keur ceramah geus ceramah nu kahiji kakara ka masjid. Nah, sugan teh jam 12 senadan. Itu pernah kejadian di hiji tempat. Bapak Jumatan ibak tos seger ngangge parfum acuk nu pangsaena da lain calik di payun kalah milarian kipas jeung pangjuruna pajarkeun teh lapak super sanes orang dia teman di Bandung culang cileung Pak ka payun sok weh bapak ti payun abi mah di dieu tah ieu disebut isar pil ibadah teu kengeng mayunkeun batur tina ibadah awon saur para ulama. Dua ibu bade ngaos
sapayun teh kosong kene kalah maju kasih si tukang awon sok we ibu ti payun cenah ece goreng tina ngaji mah teh ya. Jadi dina ibadah mah tong miheulakeun batur. Al ithar fil ibadah mamnuun, cek kaidah para ulama, miheulakeun batur dina ibadah mah tercela alias dilarang. Tanu kadua aya isar dina urusan kaduniaan. Naon maksudna? Leuwih ngaheulakeun batur tibatan diri urang perhatian kana dunia, itu mah terpuji dina Islam. Siga perbuatan orang Ansor. Jadi orang Ansor Bapak Ibu gaduh karakter soleh, sok ngaheulakeun batur tina dunia katimbang dirina sorangan, sok sanajan dirina butuh kana eta dunia. Kantos Nabi kasumpingan ku sahabat, wahai Rasulullah abi teh lapar teu acan tuang. Nabi milari ka garwana aya nu tiasa dipasikeun teu aya wahai Rasulullah. Saur Rasul kela tong wakabalik urang lelang cenah kadur urang sadayana. Saha di antara anjeun nu rek ngajamin dulur anjeun nu can tuang idina ti isuk-isuk nepi ka ayeuna. Maka saur sahabat teh, Tolhah di antarana, ana ya Rasulullah, ku abdi. Maka sahabat ieu teh ningali inu kalaparan teh hoyong dijamin tuangna. Dicanda kabumina ngan disimpen heula dina buruanana, teu langsung dilebetkeun. Langsung naros ka istrina. Mah aya teu tuangan jeung dulur urang karunya kalaparan can tuang sakedik-kedik aja. Kela cenah Bapak mun bahasa urang mah urang tingali heula bisi teu aya, pasti tingali kapamon aya oge Bapak tuangan kanggo barudak. Kumaha saur eta sahabat teh? Nyai bebenjokeun weh barudak mah keun weh urang pasikeun heula ka dulur urang. Begitu diangkir ka bumina tuang teh bu ngan sakedik-kedik na tuangan teh. Jadi tetiasa kanggo sabaraha orang, kanggo saurang. Namina ge atuh tuangan barudak. Nyamun di urang meureun cimol karena itu teh. Bala-bala tuangan yang barudak. Saur ieu sahabat teh, Nyai, begitu engke dulur urang bade tuang, pareuman cenah lampuna. Itu. Jadi bu diangkir ka bumina, terus diangkir ka bumina sina tuangan ala kadarna saayana jeung saurangan. Bisi tamu teh isineun, matak dipareuman lampuna. Da moal ka ibu tamu di piwarang tuang ari sahibul bait molongo we ningali gitu Allahok moal mungkin isineuna teh. Nah tah sok cenah tuang pareuman lampuna. Begitu di pareuman lampuna eta tuangan teh ibu bapa dituang. Tos reep rengsek hurungkeun deui disangki ku tamu pribumi ge ngiring tuang. Kajadian eta rengsek dipanggil subuh teh ku Rasul sahabat ieu teh. Rasul dipasihan terang ku malaikat Jibril. Yeh dulur kuring saestuna Allah teh gumujeng ningali pagawean hidup ku alatan hidup leuwih mentingkeun dulur hidup tibatan diri hidup sorangan. Eta teh mangrupikeun padamelan anu terpuji. Tah eta disebut al-itsar fid dunya. Miheulakeun batur tibatan diri sorangan tina maparin urusan-urusan dunia. Nah ieu mah Bapak Ibu kaimanan nu kieu mah teh. Urusana lain sebatas keilmuan. Cantang tuh urangnya lamun kitu sanggup eta teh. Sok rata-rata urang miheulakeun saha? Nya diri urang atuh. Urang barudak caroge ibu mainan gitu. Dibandingkan tatanggi anu langkung prayogi, sahabat mah sanggup isar dina dunia mentingkeun batur tibatan dirina nyalira. Nu kadua aya kejadian anu unik. Sahabat neuteut domba maksudna mencit. Ibu tatanggana teh di pasihan sirah domba biasana ke orang wargi luyu lamun sirah domba di kumaha digulainya. Nah sirah domba ieu teh dipasikeun ka dulurna mudah-mudahan digulai mudah gitu bahasa orang. Ngan begitu sahabat ieu nampi sirah domba ti tatanggana ngareret ka tatanggana aya nu leuwih loba putrana dibandingkeun dirina nu nampi eta sirah domba teu wasa aya nu leuwih butuh eta sirah domba bibikeun ka tatangga. Begitu seueur putrana ieu nampi sirah domba, begitu rek masak ngarereti ka tatanggana aya nu leuwih miskin. Dibikeun deui sirah domba teh tina hadis riwayat Ibnu Umar eta sirah domba muter tina 7 suhunan. Uyuhan sirah dombana teu lieureun. Itu tah muter. Nepi ka balik deui ka nu ngirim mimiti. Nepi ka kituna Bu. Cobi ieu hadis sahih itu.
Naon maksudna? Para sahabat leuwih mentingkeun dulurna tibatan dirina nyalira dina urusan dunia. Tah eta anu disebut al-isar. Perbuatan terpuji nu kedah ku urang dituturkeun. Da ieu mah athar sahabat anu sae jeung luar biasa. Ari athar mah tadi tapak lacak, ari isar mah perbuatan ngaheulakeun batur dina ibadah dilarang, dina urusan dunia terpuji. Nu katilu aya asarotan, tayeu nu bahaya. Naon cenah Ustad asarotan? Asarotan teh nyaeta dina kitab Fathul Bari disebutkeun lil khususi bihadin dunyawi. Jalma leuwih mentingkeun khusus ngarawu dunia nepi ka mopohokeun akhirat. Tah ieu teh mangrupikeun asar-asar ti jalma-jalma nu kafir. Mata kadenya umat Islam ulah dugi ka kasawat panyakit asarotan. Naon asarotan teh? Nah naon dijadikeun peluang jeung kaduniaan pribadi gitu. Engke bahayana sikap asarotan bakal ngahalalkeun berbagai cara. Ayeuna Bapak Ibu nu marak naon cobi penyakit masyarakat? Judol. Uninga judol? Judi online. Sajabiti judol naon? Urusan bab bugot. Naon sad bugot teh? Pelacuran. Cenah Ustaz ini mah teu seueur nu mangkal. Ayeuna mah geus teknologina berjalan. Bondon teh lain mangkal kadeu. Kagok ke bondone ngaranna. Al ungkuku wal ublagu. Sanes mangkal ayeuna mah nganggo aplikasi. Nah Ustaz apal ngadownload lain Ustaz. Apal ti rerencangan. Jadi pami pesen urusan pelacuran teh tina aplikasi. Bawa lama terkenal di Bandung, aya Sari Item, tempat lokalisasi urusan bab PSK. Aya nama tiburuan masing-masing dianteran urusan bugot, urusan pelacuran teh cobi palorgi sadaya, ieu bab kaduniaan geus nepi ka ngahalalkeun berbagai cara. Dina hiji wawancara saurang PSK simkuring maca jeung ningali dina media, mengapa teteh enggak mau ninggalin pekerjaan seperti ini? Jawabannya naon? Saya sehari dapat uang 1 juta. Kalau 1 bulan saya penghasilan 30 juta. Buat make up, buat segala rupa, kabaruda. Itu sadayana tos diatur, tos diminis. Usaha naon bu, nu ngajanjikeun nepi ka anjeunna kenging penghasilan sabulan 30 juta. Tah jadi eta al-bondonu wal ublagu. Aduh ngeri. Penyakit di masyarakat lalawan. Geus judi, geus bab bugot pelacuran. Wah ngeri. Acan anu paling berat dina sistem pemerintahan oknum-oknum anu berbuat pencurian dengan cara korupsi, gratifikasi dan lain sebagainya. Simkuring nyebutna oknum, teu sadayana pejabat siga gitu. Jadi ngerinya di masyarakat, tos dugi ka kitu ku alatan naon? Asarotan, penyakit lebih cenderung kana kaduniaan nepi ka ngahalalkeun berbagai cara. Bahkan aya lebih ekstrim. Puntennya eta mah bab dunia, ku dunia dipoles ku dunia. Anu ngerima naon? Urusan bab ibadah, urusan bab akhirat, urusan bab agama dimanipulasi, dipake pikeun meraih syahwat-syahwat duniawi. Ta eta nu langkung parna mah. Nu mata keri jeung picilakaeun jeung umat Islam mah naon? Ngamanfaatkeun agama demi kepentingan syahwat-syahwat duniawi. Urang contohan, mudah-mudahan di mata aya. Teu simkuring. Ngobrol sareng rekan-rekan malihanan sok dakwah ka daerah Citape. Ustad abi tos tobat ayeuna mah. Kangtos keluarga pun biang ngantunkeun. Anjeunna kadoktrin naon hoyong ibadah umroh tapi sepuhna tos aya. Jadi intina mah ngaumrohkeun sepuh. Abi teh usah disuhunkeun bilih bade dipang umrohkeun. Pangaosna mirah mung 15 juta. Engke tos masih ke 15 juta dipasihan sertifikat ALM haji leutik. Da umroh apaan can haji. Jadi umroh teh haji alit. Jadi kenging gelarna sertifikatna almarhum tos ibadah umroh. Ku kertas di figuraan kenging sertifikat tos umroh mayar 15 juta. Tisa urang. Lamun 10 urang tos 150 juta. Sausum. Insan usum bulan payun. Cobi palawargi. Eta kira-kira kumaha menyikapi fenomena siga gitu. Numutkeun simkuring ieu dagang dunia ku wajah-wajah agama. Ini hariwang nu kararieu.
Umat bukan dicerdaskan, tapi ngerina umat dibodoh. Terus itu di Cimenyan simkuring sok ngobrol sareng rekan-rekan. Di dieu masih kana teu aya lah imah di Cimenyan. Bu, lamun aya nu ngantunkeun teh, aduh, nu ngantunkeun. Kan urang mah lillahi taala tuh. Lillahi taala urang mah nu ngantunkeun. Nah, hoyong udah fardu kifayah pahala mulasara janajah. Kumargi ieu mah posisina tos hayatud dunyawiyah. Tapi ieu mama teh posisina ningali janajah teh tara ibadah salat, tara ibadah zakat, komo ka masjid mah, komo bab nu sanes mah geus cadu dina urusan kasolehan, ngan pas maot bebeja ka mama. Di hiji sisi hayang mere peringatan, di hiji sisi lebar itu lamun dihantam. Kumaha miwarang ka jamaahna sok alurus ngan senang ke lamun tos bade ngodebkeun mama pasihan terang. Begitu sering saya di bola sara mama di sauran. Begitu tos di sauran, mana janajahna? Dibukakeun tah tina raraina. Nyandak tina jasna hiji kertas. Aya tulisan-tulisan Arab. Pok nyarios payuneun jamaah jeung keluargana. Saksikeun. Ieu seratan ti mama teh jadi saksi. Bisi janajah teh ku alatan para ibadah. Berat mayunan pertanyaan alam kubur. Mudah-mudahan ku seratan ieu jadi bocoran jawaban. Cobi. Paweh tina tarangna tutupan cenah tah raraina. Jadi na tarangna teh aya secari kertas ditutupan we ku boy. Marukana malaikat bisa dibobodo. Tuh Bu. Dua dipasihan secari kertas contekan bocoran ti mama. Sabab jamaah ieu tara ahli ibadah keur salat keur di duniana salat tos tara. Dibere ta bocoran dugi ka sabaraha amplokna badag pisan. Tah ibunya bapak kade, iya nu disebut asarotan, nu disebut leuwih mentingkeun kahirupan dunia nepi ka ngahalalkeun berbagai cara agama oge dimanipulasi asal dunia karaih ku dirina. Nah, urang mah kade kedah gaduh pola pikir akhirat jadi nu makalah. Hiji Bu, pola pikir akhirat nu berat kanggo urang nya. Urang di akhirat kedah mempertanggungjawabkeun amal-amal urang. Jadi berat teh kanggo urang lain hirup unggul, tapi nu berat mah mempertanggungjawabkeun kahirupan. Tina hadis disebutkeun di handap, tudna samsu yaumal qiyamah, dina poe kiamat panon poe dicaketkeun minal kholqi dina diri makhluk. Hatta takuna minhum kamik dari milin, sehingga jarak panon poe jeung awak makhluk teh ukurana ngan samil saudara. Qala Sulaim bin Amir, fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil. Demi Allah, abi teu apal naon nu disebut makna jarak nu disebut samil teh. Amasafatul ardi amil mila alladhi tuktahalu bihil ain, nah samil teh jarak di bumi atawa sejauh mata memandang. Saur Rasul, payakunun nasu ala qadri a'malihim fil arab. Di padang mahsyar di akhirat jalma dikumpulkeun bakal kesangan kumaha gumantung amalna masing-masing. Jadi Bapak Ibu, berat nanya orang kedah boga pola pikir akhirat teh kieu. Keun dunia mah sakasampeurna ngan akhirat kudu salamat gitu maksudnya. Sabab di akhirat di padang mahsyar wae urang boga cobaan. Panon poe caket kesan urang teh kumaha mah urang. Hiji saur Rasulullah, paminhum man yakunu ila ka'baihi. Aya jalma nu kesangan nepi kana dua mumuncanganana. Itu we kaceprekan tina kesangan. Nu kadua, man yakunu ila rukbataihi, aya nepi kana dua tuurna. Kana tuurna ta kesangna teh leuwih luhur. Aya oge ila haqwaihi kana cangkengna. Nu ieu mah samumuncangan, nu itu mah satuur, nu itu mah sacangkeng. Kan beda-beda ya. Bahkan saur Rasul, wa minhum man yuljimuhul araku iljaman, aya anu kesangna teh dugi kana dua lambeina. Ibu, di padang mahsyar panas, panon poe caket karesangan, beda-beda kesan. Nu salambei, anu satuur, nu samumuncangan, nu sacangke. Ibu bade milih nu mana? Sok ieu hadis sahih na Muslim. Ibu tong milih sadayana. Mending pilih mah janten jalmi nu kengeng iuh-iuh. Nu kumaha iuh-iuh teh? Saur Rasul aya 7 golongan.
nu pasti kenging peneduh di saat aya peneduh angin peneduh ti Allah di padang mahsyar. Hiji sok pilih imamun adil, jadi para pamimpin nu adil. Dua, syabun nasya'a fi ibadatillah, jadi pemuda nu saepna masa muda teh dianggo ibadah. Da atuh keur pemuda mah meujeuhna gede syahwat. Mata lamun keur masa muda dianggo ibadah diapresiasi ku Allah. Adan awal aki-aki biasa. Saum sunat sepuh biasa. Getol ngaji atau sepuh biasa. Lu luar biasa mah pemuda getol ngaji, pemuda rajin saum sunat, pemuda rajin salat tahajud. Tah eta nu luar biasa. Tilu, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadi jalmi nu hirup teh cuman tel ka masjid. Itu we adan ngong adan ka masjid. Adan ka masjid, panaosan ka masjid. Ulah jantan anti masjid urang. Nah, dah di saat urang pariogi, di saat tos jadi janajah anggar we harayang di salatan mah di mana? Di masjid. Kadenya urang kedah jantan ahli masjid. Nu kaopat duduluran, sosobatan, kedah karena ikatan agama Allah. Jadi ibu kenal mah jeung saha wae, tapi ari besti ibu mah kudu nu balageun. Sobat-sobat ibu kedah anu saroleh. Jadi engke teh lamun urang mau teh moal kusaha engke dipulasara, didoakeun. Kan urang lamun hoyong didoakeun ku ahli ibadah kudu caket jeung ahli ibadah. Dipulasara ku ahli soleh kudu caket jeung ahli soleh. Usaha hayang diodoakeun teh jadi jenazah ku tu ahli ngaji, ku tukang ngaji, sok atuh kudu silaturahmi ngadatangan tempat-tempat ngaji. Sabab jalmi mah gumantung rerenjeunganna jeung saha. Moal mungkin ibu wanoh jeung ahli masjid, jeung ahli ngaji, jeung anu soleh, lamun engke maot didoakeun ku orai bedul moal mungkin. Kudu tara ibadah mah da moal nyambung mah. Jadi urang kudu milari sobat tu caket ahli ibadah karena agama Allah. Nu kalima janten jalmi nu ngajagi kahormatan diri dugi ka sok sanaos aya kesempatan berbuat yang tidak pantas tapi tiasa ngajagi ku alatan sieun ku Allah. Nu kagenep nyaeta jalmi anu dikir ka Allah dugi ka ngecelakeun cisoca ku alatan emut kana keagungan Allah jeung emut kana dosa-dosa diri. Mata ibunya bapak upami urang flashback dina kahirupan nya ngalenyepan gitu. Urang teh keur hirup baheula mungkin gaduh masa-masa pinuh ku kadoliman, masa-masa kapoekan, masa-masa can apal sunnah, mungkin orang bobolokot ku dosa. Ari Allah ngahapunten moalnya dosa orang, tah eta sok matak sedih diri orang. Sok sieun teh dihampura. Emot teh kadinya dugi ka ngadoa hoyong dihapunten, sae tah jadi golongan gitu teh. Malihanan pamidina salat, ngaos ayat Quran ku sabab paham, dugi ka ngecelakeun cisoca, sae teh. Da Rasul ge nyontohan begitu janten imam sapertos dadana teh cai nu ngagolak Rasul mah ku alatan paham kana ayat nu dibaca. Mata lamun nangis dina salat cek hukum fikih menang asal jelas alasanana. Ieu mah ibu najan tarawehan ceurik teh kunaon ceurik lila teuing. Eta mah teu pantes ceurik kitu mah. Atuh di imaman surat Yasin didua kalikeun coba taraweh. Bubar isukna teh Bu. Datos kawajahan imah wajah-wajah paket JNT Express unggul. Hayang masa kedap deh imaman. Ibu nangis keur salat boleh asal jelas alasanna. Jeung memang Nabi mah ngajarkeun paham kana dibaca. Nu terakhir nu katujuh golongan nu mata keng ieuh-ieuh teh jalmi nu sedekah dugi ka panangan kencana teu uningan naon anu dipidamel ku panangan katuhuna estu karena ikhlasna teh laras-laras. Da ibu bapak panyawat ahli infak mah hayang disebut-sebut. Nu sedekah hayang kapeunteun panyawat teh. Eta cenah tuliskeun we bisi pajarkeun hoyong ria, tulis we hamba Allah, tapi umat dalam kurung ceuis tah lagi. Ah, kudu kitu atunya. Atos we ikhlas mah dina hate sanes dina administrasi. Jadi hate urang kedah ikhlas, pami sedekah. Cirina ikhlas naon? Lamun sedekah moal ngambek lamun teu dipuji. Cirina nu ikhlas moal pundung lamun teu disebut-sebut. Da Allah mah sareng malaikat moal salah tina nyatet amal. Tah 7 golongan ieu Bapak Ibu insyaallah bakal janten peluang kengengna naungan nu sanes mah nuju kapanasan nu 7 ieu mah kengeng ieuh-ieuh. Mangga Ibu sareng Bapak kantun milih bade lebat anu mana margi eta mah nyata nu baris kaalaman ku urang sadaya. Salajengna dina makalah Bapak Ibu ieu hadis nyebatkeun pidawo Rasul bahwa orang sadayana engke bas dihisab
bakal mayun ka Allah tanpa aya rencang seorang oge. Jadi dina ieu hadis, maminkum min ahadin illa sayas'aluhu rabbul alamin laisa bainahu yakni bainahu hijabun wala turjumanun. Urang mayun ka Allah baris ditaros moal direncangan ku penterjemah jeung saha bae oge. Ibu keungnya nyalira dipanggil ku malaikat mayun ka Allah. Saha wae wargi urang, caroge urang mun ibu atanapi bapak istri urang, barudak urang teu tiasa marengan urang. Urang siap ditaros ku Allah, bari jam teu biasa ngabohong. Margi catatan amal ku malaikat tos dikunci aya bukti. Cobi engke naon anu kedah ku urang dijawab pami Allah naros. Tamatak berat dina ieu hadis dihandapna dikiatan aya 4 pertanyaan nu baris disodorkeun ka urang nu urang wajib tanggung jawab. Hiji saur Rasul an umurihi fi ma'abnahu, urang baris ditanya umur seep dianggo naon. Sok ibu, Yuswa umur seep dianggo naon, bakal ditaros ku Allah. Sadinten sabaraha jam bu? 24 jam. Urang sadinten kulum sabaraha jam? 8 jam, tong 12 jam. 8 jam cek ilmu kesehatan. Berarti tina 24 jam teh sapertiluna umur urang teh sapoe dipake peureum. Mata lamun umur urang 60 tahun berarti sapertiluna saberapa puluh tahun? 20 tahun mah hees cek pun guru teh gitu. Cek pun guru eta bahasana hees na urang itu. Lamun umur urang 60 tahun, 20 tahun mah dianggo bobo teh. Sesana 40 tahun, cobi. 40 tahun dianggo naon wae urang umur. Salat sabaraha menit sadinten? Lah, paling sakali salat 10 menit kali 5 ngan 50 menit. Berarti ngan sajam lah dibulutkeun jeung sunatna. Sesana masih kene seueur waktu. Dianggo ngaos sabaraha jam kiat ibu maca Quran. Kerek oge salambar heuai ngarolak geus 4 kali. Sabab maca Quran mah gogodana tunduh. Sok ibu cobayan ngaos di bumi. Nembe ge 5 ayat 10 ayat jorapet saja teh. Panyawat maca Quran paling kiat sajam 2 jam. Sesana seueur keneh waktu teh dianggo naon coba. Tah ieu sadayana bakal dihisab ku Allah. Mata punten, ayeuna ibu sareng bapak ngaos, di dieu calik. Di bumi teu ngaos sami calik. Da aya beda calik nama. Di bumi gogoleran bedana meureun di imah teu gogoleran, ngan beda hisaban gitu. Jadi kade umur teh bakal dipertanggungjawabkeun. Ibu hoyong panjang umur, pondok umur. Bingung ngajawabna. Lamun panjang pasti ripuh umur teh. Lamun pendek da embung maot ayeuna pasti kitu urang. Matak umur mah sanes panjang jeung pendekna tapi dianggo dugi ka mana dina jalan-jalan kasolehan. 2, nu baris dihisab ku Allah wa an ilmihi bima fa'ala, ilmu nu tos ku urang dipelajari tos dugi ka mana ku urang diamalkeun. Kieu nya Bapak Ibu, sabaraha ustad nu ku urang didangukeun, sabaraha kebet ayat Quran nu ku urang diaos, sabaraha kebet hadis nu ku urang dipahami, cik ningkat teu kana amal soleh gitu. Teh penting ayeuna dievaluasi. Entong dugi ka kieu, hana soleh rajin ngaos, memang tos sae, tapi teu ningkat-ningkat kana pengamalan. Ulah lah mending kurang diamalkeun sakedik-sakedik tina hasil ngaos. 3, anu barat dihisab wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, urang baris ditaros harta di mana jeung dianggo naon. Ibu, kieu nya sim kuring maos riwayat Abdurrahman bin Auf. Kadangu swanten ngaguruh di jalan Madinah. Sahabat teh ngudem catur di Masjid Nabawi teh. Eta cenah sorang naon ngaguruh kuat tarik itu. Teu apal eta teh kendaraan onta-onta cacandakan batik dagang milik Abdurrahman bin Auf. Dugi ka ngabringna onta dugi ka seueur teh kadangu ngaguruh di Masjid Nabawi. Eta sahabat mun bahasa urang mah tingkat ceuwis ngaralobrol. Bagjanya Abdurrahman bin Auf seueur hartana, bagjanya seueur bandana, seolah-olah muji gitu karena harta banda nu seueur milik Abdurrahman bin Auf. Ibu Aisyah ngadangueun sahabat nuju ngarobrol teh. Keke cenah mana cenah nu ngobrol itu ini muji ka Abdurrahman bin Auf teh mana aja. Ya, Saudara Aisyah. Dulur anjeun Abdurrahman bin Auf
kasawargana teh habuan dina kondisi ngorondang. Cobi para wargi, Abdurrahman bin Auf ka surgana teh ngorondang. Ku sabab naon? Pan sahabat soleh. Eta teh jadi indikator. Najan sahabat Abdurrahman bin Auf soleh, ari harta bandana seueur mah ka surga teh lami. Nah, dihisab heula, dipariksa heula harta banda. Mata kadenya dikeresakeun urang seueur artos, seueur banda janten jalmi nu beunghar, hati-hati fitnah harta ka surga teh dihisabna lami nu seueur harta. Sedangkan nu miskin mah ka surgana moal lami, da eueuh pariksa. Matak ibu mending janten jalma beunghar mending miskin. Bingung deui ditanya ka ustad. Teu ngajawab teh teuing ngarti teuing bingung ngajawab. Sik atuh nanya teh ustad nu alus, da eta pang alusna pertanyaan. Ka surga nu miskin mah gancan, da teu aya nu diparios. Nu beunghar mah ka surgana lami. Pertarusan sim kuring, ibu hoyong lami hoyong gancan ka surga. Hoyong gancan, siap janten jalmi miskin. Liar tadi kan. Tah matak ibu bapak sadaya. Begitu ngobrol eta para sahabat dipasihan nasihat ku Aisyah, sugan teh teu aya Abdurrahman bin Auf tadi dinya nyumput. Kayak cenah cenah abdi ka surga ngorondang. Gitu Abdurrahman bin Auf teh. Abdi mah ka surgana alim ngorondang cek Ibnu Auf. Maka buktina eta onta jeung cacandakanana hasil dagang sadayana mangga anggo dina perjuangan fisabilillah. Tah eta sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi harta seueur teh gitu. Henteu nyababkeun berat hisaban. Da sadayana paham eta teh titipan. Ku kituna ti mana jeung ka mana bakal dihisab. Masalah jangan terakhir wa anjismihi fi ma ablahu. Ibu bapak dugi ka rarempo, dugi ka sepuh, dugi ka tanaga janten kirang tina salira teh ieu keur nuju karariatna dianggo naon masa-masa jag-jag teh sadayana bakal dihisab. Kadenya jag-jag sehat dianggo naon engke tos rempo bakal ditaros dugi ka kitu teh kumaha. Mata ieu kanggo urang prayogi otokritik. Naon upami orang tos rempo, tos sakit-sakitan, hoyong tetap produktif diganjar ku Allah, manfaatkeun nuju jag-jag nuju sehat dianggo pikeun midamal kasolehan. Saur Ibnu Abbas, lamun jalmi nuju kuat jag-jag sehat muda nak dianggo beramal soleh, lajeng ajiza kondisina jadi rempo, jadi lemah, maka tetap diganjar ku Allah, sok sanaos dirina parantos lemah bisikna. Jadi ieu sadayana tinangtos bakal janten hisaban nu abot payunan Allah Subhanahu wa taala. Nu terakhir Bapak Ibu, terakhir. Urang kedah tiasa merenahkeun pola pikir akhirat. Di akhirat kudu salamet teh naon? Aya ujian nu berat kanggo jalmi nu iman. Naon ujianna? Kedah salamet tina mayun kana sirat. Dina hadisna. Naon sirat teh? Engke dina surat Maryam ayat 7 hiji disebutkeun wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidaklah seorang darimu kecuali akan mendatangi neraka, dan hal itu bagi Rabbmu merupakan suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi ibu bapak orang teh memeh ka surga segitunya mudah. Kudu diuji heula ngalangkungan as-sirat. Nyaeta sirat teh jembatan jisru jahanam, jembatan di luhureun neraka jahanam. Jadi orang teh ngabring gitu terus dihisab ditaros. Nah, memeh ka surga urang ngantri. Mayun kana eta jembatan sirat. Dina Bukhari Rasul ngadawuh, ana awalu man yujijuhu, diriku yang pertama kali lewat jembatan itu. Jadi Nabi Muhammad nu ngawitan ngalangkung jembatan eta Bapak Ibu. Begitu Nabi di ujung tos salamet, Nabi itu mendoakan umatna. Allahumma salim. Allahumma salim. Ya Allah salamatkan umat Abi nuju ngalangkung jembatan. Cik nahan Nabi bet ngadoakeun supaya salamat. Tong disamikeun jembatan eta siga jembatan di urang di dunia. Margi dina hadisna tina tafsir Ibnu Katsir disebutkeun geuningan jalmi teh dina sirat teh sadayana numpuk. Wuruduhum qiyamuhum haulal himar haulanar. Ngalabring nararumpuk ngantosan antrian ngalangkung saurang-saurang. Saur Rasul yasduruna anis sirat bi amalihim,
orang itu lewat pada sirat itu berdasarkan amalnya masing-masing. Jadi nu nyababkeun lancar jeung henteu kumaha amal. Teu tiasa rusok latihan fisik bedas teu ngajamin. Da ieu mah tanaga amal sanes tanaga fisik. Saur Rasul aya nu ngalangkung kana eta jembatan teh lir ibarat kilat mislul barki siga kilatan satu kilat ngajorelatna gancang pisan. Aya anu yamuru misluri siga angin ngahiliwir bebelesatna. Aya anu lir ibarat atoir siga manuk. Bahkan aya azwadil khail siga kuda nu lumpat pang bedasna pang tarikna. Aya oge ka azwadil ibil siga lumpatna onta nu pang tarikna. Bahkan aya anu aduwi rajul lir ibarat jalma ku sabab sieun diudag ku musuh. Jadi beda-beda ngalangkung jembatan. Hatta sehingga aya nu ngalangkung jembatan teh rajulun nuruhu ala maudiai ibhamai qadamaihi. Rek ngaliwat teh teu bisa. Poek nah sabab ngan boga cahaya tina tungtung dua jempol sukuna. Kan kita kondisi teh poek cahaya teh ku amalna. Ngan aya nu rek ngaliwat teh rongkogan sieun ti gejebur ka handap da cahayana ngan dina tungtung dua jempol sampeana. Saur ieu riwayat disebutkeun yamuru yatakaffa'u bihi sirat jalmi teh nalika ngalangkung eta ngalangkung teh didorong ku sabab kemampuan amalna sirat teh teu gampang dahdun mazallatun jembatan anu leueur hiji tah kondisina leueur hasakun kahasakil qadad dina jembatan teh seueur cucuk lir ibarat cucuk dina tatangkalan nu seueur cucuk jadi cucukna seueur jembatan eta. Hiji leueur, dua nu ditincak teh seueur cucuk. Tilu hapatahu malaikat di ujung ditungtungna jeung ujung setar bade ngalangkung aya malaikat nu ngajaga. Salajengna ma'ahum kalalibun minar bersama mereka lewat di sisi jembatan aya pengait-pengait besar dari api neraka. Jadi seueur cucuk ngalangkung tiasa dikait ku eta pengait. Yahtatipuna bihan nasa eta pengait-pengait teh ngarawelan setiap jalma anu ngalangkung. Jadi Bapak Ibu, saha anu tiasa ngajamin urang salamat ngalangkung jembatan sirat sadayana ge teu aya nu tiasa ngajamin angin rahmati Allah ku alatan diuleum ku kasolehan urang. Da memang berat atuh leueur seueur cucuk seueur nu ngaitna. Aya jalmi nu tigejebur ka handap nu kakait aya anu ternyata tisoledat ku cucuk eta ngagubrak ka handap kana neraka. Itu karena amalna masing-masing. Jadi teu gampangnya ka surga teh nu mawi doana nu dicontohkeun ku Rasul doa sapu jagat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sanes saukur hoyong kasayan di dunia irup. Sanes saukur hoyong kasayan di akhirat nu pokok mah wa qina adzabannar ditebihkeun tina siksa neraka. Mata puncak kasuksesan hirup jalma mah ku Allah disalametkeun tina seuneu neraka. Disebut kegagalan hirup najan di dunia maju di akhirat jadi pangeusi neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ku kituna tah ieu pola pikir akhirat nu diwulangkeun ku Rasul. Urang mah kedah ka ditu emutan teh naon mikiran salamat di akhirat. Keun dunia malah saala kadarna sahayuna da keur dikareureuyeuh dunia. Tadi ge beda-beda harta banda kadarna kaduniaan takaranana sadayana ge sami lah intina mah urang keur diuji supaya urang salamet di dunia rawuh di akhirat. Mudah-mudahan iwati iman rahimakumullah sasieun sabeunyereun tina surat Al-A'la ayat 16 kali 17 ijanten niatan urang sadaya supados henteu seueur teuing ngudud. Naon cenah Ustaz ngudud? Ngudag-ngudag dunia. Urang kirangan ngudud tapi ngudag kahirupan akhirat. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa ditepangkeun dina waktu sareng acara anu sami dina kondisi sehat wal afiat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.